warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda kelas 8, materi ngeunaan tata krama basa dina biantara. Sateu acana urang ngucap heula bismillah, sateu acan urang diajar. Bismillahirrahmanirrahim. Naon ari tata krama teh? Tata krama basa teh nyaeta aturan sopan santun makena basa dumasar kana kalungguhan, keakraban jeung hubungan antara peran panyatur, pamiarsa tur nu dicaritakeun. Jadi, tata krama bahasa itu adalah sopan santun dalam pemakaian kata ya berdasarkan keakraban kita dengan orang yang kita ajak bicara. Nah, aya 3 wangun tata krama bahasa Sunda dina biantara nyaeta nu kahiji basa lemes atawa hormat, nu kadua basa loma atawa wajar, nu katilu basa kasar atawa cohag. Basa lemes teh biasana atau umumna dipake nyarita kasaluhureun atawa kanu tacan wawuh. Nah, nu kahiji basa lemes dipake lamun urang nyarita ka batur nu saluhureun atawa anu can wawuh. Boh nyaritakeun ka diri sorangan, boh nyaritakeun ka batur. Nah, bahasa lemes itu adalah bahasa yang dipakai oleh kita ketika kita berbicara kepada orang lain yang lebih dewasa umurnya dari kita atau kepada orang yang belum terlalu kenal, yang baru saja kenal ya. Apakah itu menceritakan diri kita sendiri atau bercerita kepada orang lain. Nu kadua nyaeta basa loma atawa basa wajar. Nyaeta basa loma teh nyaeta dipake jeung babaturan anu geus akrab. Nah, biasana teh nya. Nah, umumna dipake dina situasi biasa atawa digunakeun ka babaturan nu geus loma atawa nu geus deukeut. Koran, majalah, biantara umum, sawala biasana sok make basa loma campur basa lemes. Nah, biasanya sehari-hari kita misalnya berbicara kepada teman kita itu menggunakan basa loma atau bahasa sehari-hari. Nu katilu basa kasar atau cohag. Nah, basa kasar mah umumna teh dipake kasato atawa lamun urang keur ambek. Nah, bahasa kasar itu pada umumnya biasanya ya dipake ke binatang atau ke hewan atawa bisa saja kalau misalnya kita sedang marah. Tuh. Nah, cangan teu bingung dihandap ieu diberendelkeun sawatara kekecapan dina tata krama basa. Supaya tidak bingung, di bawah ini ada beberapa kata ya dalam tata krama basa. Nah, bisa dilihat di sini ada bahasa lomanya, di sini ada bahasa lemesnya, dan di sini ada artinya. Nu kahiji nyaeta bahasa lomana alus, bahasa lemesna keur sorangan sae, bahasa lemes keur batur oge sae. Sae itu artinya bagus ya. Nah, maksudnya di sini kenapa bahasa lemes itu ada dibagi lagi jadi keur sorangan, dibagi lagi ada jadi keur batur. Nah, maksudna kalimat anu dipake teh nerangkeun urang atanapi sanes. Jadi aya 2 bahasa lemes engke aya dina contohna nya. Terus anu kadua bawa bahasa lomana. Bahasa lemesna keur sorangan bantun, keur batur teh candak. Artinya bawa. Salajengna aya balik, keur sorangan wangsul, keur batur mulih.
Nah, di dieu aya dugi 10 mangga. Oke, dipelajari deui. Nah, terus di dieu aya contoh deui, aya 5 nya. Basa lomana salah, basa lemesna keur sorangan lepat, keur batur oge lepat. Basa lomana mata, keur sorangan panon, keur batur soca. Artina mata. Nah, maksudna basa lemes keur sorangan atau keur batur teh dibentenkeun atawa dibedakan. Nah, bisa dilihat dina contoh kalimat ieu nya. Basa lomana, nah, Miss Poppy nyandak kecap nyaeta gering, udur, teu damang. Artinya sama, yaitu sakit, ya. Nah, upama urang nyarita ka babaturan nya bahasana kuring keur gering, geus 2 poe teu sakola. Artinya saya sedang sakit, sudah 2 hari tidak sekolah. Nah, itu bahasa loma ketika kita bercerita kepada orang lain. Kemudian bahasa lemes ketika kita dipakai menceritakan diri sendiri, ya. Yang dipakai itu kata udur. Abdi teh nuju udur, tos 2 dinten henteu sakola. Nah, keur batur teh Bapa nuju teu damang, tos 2 dinten henteu angkat ka kantor. Nah, dina 3 kalimah ieu teh artina sarua nyaeta gering, udur, teu damang, atau bahasa Indonesia nama sakit. Mung penggunaanna teh benten-benten nya. Upami basa loma mah disebatna teh gering, basa lemes keur diri urang atau untuk diri kita sendiri, ya, itu bahasanya memakai kata udur. Nah, ketika ke orang lain, ya, itu bukan udur tapi teu damang, padahal artinya sama gitu. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi artinya sama tapi penggunaannya berbeda. Ada bahasa loma untuk bahasa sehari-hari kita dengan teman-teman, misalnya ada bahasa lemes dibagi lagi jadi 2. Bahasa lemesnya penggunaannya keur sorangan atau menceritakan kita, atau keur batur menceritakan orang lain, begitu, ya. Nah, dugi ka dieu wae penjelasan ngeunaan tata krama basa dina biantara. Minggon kamari urang atos diajar ngeunaan biantara. Nah, ieu aya tata kramana nya. Mangga ayeuna tugasna dikerjakeun tinggali dina Google Classroom. Dugi ka dieu wae upami aya nu teu acan paham, mangga ditaroskeun kirang langkungna. Miss Poppy nyuhun hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.